nikmat ya angin sepoi-sepoi. Aduh, tidak geus burit ketang itu sampai geus caang. Nyanyi ah. Cukup tahu dalam-dalam diri, tak usah kau ganggu aku lagi. Halus kieu suara Rizky Febian aing euy. Aduh, aing jadi artis we kitu ah. Daripada ulang-ulang kieu ah. Duluan ieu ah, lomba-lomba dina CTI lah. Si Subaili dulu itu ka mana teuing? Ah, ku aing geron ah, kita ka dieu. Subaili, Oi, naon mang oi? ka mana maneh? Di heula sakedeung. Urang aya perlu ka dieu, ka dieu, ka dieu. Naon atuh naon? Duh, lah aing segala wae. Naon atuh duh, beurang aing ka kebon ya mau semua pacul segala. Anjing. Pacul lah halus anjing. Pacul lah dia. Pacul lah dia. Eta jadi kayak hudu dah. Yo, kawin naon ke kebon, mana teh kawin naon? Kan kieu mang, caritana teh. Urang teh rek nguruskeun usaha urut kitu euy. Syukur ade usaha mah dia usaha naon aing mah nanya. Aduh, Nyiar heula ieu na urang teh nyiar bahanna ka leuweung lah. usaha naon? Di leuweung aya bahanna itu. Oh, jadi ente teh erek kaleuweung gitu, erek neangan bahan jeung usahanya. Aing sok curiga aing ka mana teh Subaili ya. Ih. Kumaha ieu teh? Bener ieu teh muka usaha teh. Urang we muka usaha ayeuna mah yakin, pokona mah yakin ayeuna mah urang pasti sukses jadi jutawan. Aing curiga. Aing emang daripada nuturkeun ente mah ulang-ulang gitu malah. Geus urang ayeuna mah rek ka kebon heula. Ye gitu lah. Rek neangan bahan. Eh, Tah, engke di mana urang geus sukses? Ente ku urang diajak pasti. diaminkeun eta mah aing teh percaya ieu ka mana teh Subaili. Nya urang ka leuweung heula nya, heula bahanna. Jig Siap. aing dua bari nempo maneh. Subaili tiga lu we ku ka usaha. Aing sok curiga ka si eta teh lah. Para-para si ieu tara. Ayeuna mah ka leuweung ngalapi bahaneun jeung usaha. Wah, alhamdulillah nepi oge. Aduh, aing ya geus dilade ka kebon. Alah. Ieu lagi coblok. Bisa karaokean. Aing ya bisa karaokean di leuweung. Aduh. Daripada beurang ieu mah euy. Lah, mulai we digawe ngalajeng diusahaeun, bahan diusahaeun lah. Tadi teh si Subaili euy. Mending tadi mah aya hiburan aya budak tadi adana. Karesel ayeuna euy duh. Mana nya ieu euy duh. Pulang-pulang kieu ieu teh lah. Aduh. Capek euy. Ieu teh lah pacul. Udah wae. Weh, terus balik doi maneh Subaili. Mana bebenanganana? Benernya eta teh usaha teh. Mana nempo aing bebenanganana bawa ka dieu. Yo. Bebenanganna menang loba ya jeung buka usaha, tenang. Urang rek muka usaha. Kemilu jeung urang nya. Mana ka dieu bawa aing nempo cik. Ka dieu bawa sok bawa ka dieu. Tah. Yo. Ieu bebenanganna ya. Ieu jeung lawan ke sampai segede-gede kieu. Usaha lawan maneh. Yo. Namanya kieu wae. Aduh, aing. Engke geus jadi. Urang dibere ngasaan. Lah kumaha Ulah loba bebeletekan lah. Ayeuna pan urang geus burit ya duh can mandi. Gara teu. Terus mah langsung diproses. Kayak begitu geus jadi. Geus siap jual. Urang meh kabatur ya ke balad heula. Pasti inget ka aing maneh. Mun teu inget teh ka balad euy. Ke dibere ngasaan ya ku urang. Siap. Urang aya naik balik heula doakeun usaha urang sing sukses. Amin. Syukur Ya. alhamdulillah mah syukur. Ya, urang iki heula ke dibejan ke sasak mah nya. Jig. Aing geus teu sabar hayang deuleu si Subaili usaha lawan teuing geura mau sampai segede kitu. Aduh.
Katilu poena. Ya, rambutan aing kasak-kasak geus lila ya. Aduh, aing beri penasaran ya kemari si Subaya nyebutkeun buka usaha. Mana budakna geus tika ciri-ciri biasa sok geus nongol geus aya. Aing ya usaha ari kitu ieu. Kau kami jalan bahan jadi hante. Hah, aing Dulu itu aya, karena diomongkeun ku aing. Subaya mamawa naon eta maneh geuninganan? naon atuh duh aing keur parusing teh ya. Naon urok-urok wae atuh lah. Kadieu sia kadieu keur eta, mamawa naon eta dina keresek kitu? Kadieu bawa kadieu. Yo. Yo lagi gerak. Di yo. Sok ya akhirna Iya, iya. curiga we dah ieu teh. Iya. Tong mewek eta duh. Urang teh Aduh, erek usaha. Cari tanah Bas teh. eta teh ya bade bisa ngobrolin. Kamarina poh deui tah aing pengen Man urang teh rek nyeun peuyeum Bandung. Oh, ekin peuyeum, bade teh bisa peuyeum. Terus Ya. kumaha? Tapi teu asak-asak di peuyeum 3 poe teh. Heeh, lah Tuh. Angger we ieu sampel. aduh, Subaya aing sia erek nyeun peuyeum ieu bayam campur kawas bayam cau atuh lah. Aduh, aing teuing da kumaha maneh jang. Ai pan nyeun peuyeum teh ieu teh di peuyeum. Tapi lain ieu mah bayam cau atuh. Aduh, aing aduh.